Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-20. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sataasan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nista maja utama rasakeun siah ayeuna mah pasti diperdomnya nya ku juragan bimustinah ngojengkang kabeneran aya adonan bolu lapis legit nurek dibakar teu antap warah deui ngejahan genyal-genyal oge lap bae anak beurit keur gumuling teh dilelepkeun kana adonan geus kitu kojengkang kaluar deui ti dapur tuluy mawa seusehan ka cai atuhkeun ku bibi maresihan loyang mah nyai ulah saralak sirili kaditu kadieu bilih kue tutung bimustinah budina marah mai teu ngatarakeun nu boga peta julid. Wios bibi datos bersih piramisenan nu ngerakna manggawe bade ngadamel mah masing-masing walau Neng Julaiha bari asup ka dapur sorolok narik kue dina jero open kabeneran geus asak bus deui ngasupkeun adonan lapis legit kana jero apem anu teu nyaho di jerona aya anak beuritan. Teu kungsi sajam barang jieun kue teh geus beres rigidig diakutan ka tengah imah dipintonkeun ka dununganana. Agan ieu nyangkakeun atuh bilih bade dilebet-lebetkeun kana keler. Is gini geus beres deui BH bener kesit kana gawena teh jeung aralus kitu meni karoneng ibu jenab meni atoh malah beuki nyaaheun ku ayana Neng Julaiha sagala bisaan atuh da saawan-awana oge kaluaran SKP mi asa piraku we pedalan kota Bandung teu tiasa kitu-kitu acan mah abong lagi nya di EH nyimbas resmina wati ngalembari serengeh seuri. Neneng mah aritos muji teh meni aya ku edas hanjakal bibina teu gaduh receh Neng Julaiha seuri kitu soteh lain atoh dumeh dipuji. Damuhun abi mah sanes muji dumeh payuneun sakumaha pagawean bibi ka anggo tah kitu nu mawi oge mi jalmi nu dijejeleh teh buktosna sapertos batok bolu eusi madu lahirna campual campil soteh batin-batin mah teu sangki nu mawi kanggo kajalmi mah ulah mandang bungkusna bae dina katiasaanana mah teu kapinggehan malih aya anu tos sepuh teu tiasa nawan-nawan nyimas resmina wat nyesek-nyesekkeun bari satengah nyindiran bimustinah nu harita manehna ngadengekeun di cai. Komo di alam beuki rebeh-rebeh we liang irungna teh asa aing pangpinterna kana barang gawe pe kadinya geura paruji teu nyaho tamiang meuli kabitis piraku we murak lapis legit teu utah ugar ari borengkal teh kakeureut pisan bangke anak beurit tada teuing burahaina cie cenah bari tuluy nyiduh ngarasa mangsebalkeun keur kitu gero ibu jenab nyalukan.
Bitina kadieu heula sakedeung ka mangga agan gancang Bimustina oge ngocokkeun heula leungeun pinuh ku bodah sabun lap dilapkeun kana samping tek nahaon deui nya make ngagegero keur kagok barang gawe mun teu kawurek anggeus kakaraprak geus gerewek deui beuki cerewet gablek dunungan teh da eta atuh si Julaiha nu ngajadikeun Raja Wisuna teh Bimustina kutuk gendeng mari ngaleos ka jero bade naon agan cik maaf tuluykeun tah kueh asup-asupkeun kana keler ibu jenab ngasungkeun keler teu loba omong deui bes kueh diasup-asupkeun kana keler bari hate mah tetep ngageremat lalaunan atuh bitina bisi barubuk jeung sing ente pula sina pasengsol kitu Nyi Resminawati ngagenggereuhkeun dumeh bitina badag cabak pan eta rek nurut buat kana huntuna karehol ibu jenab nyambungan beri panon ngarindat atuh da bibi mah teh ya kabisa agan nyasat buta huruf nu matak diajar sing rintih da geus kolot ibu jenab nyentak peperiheun kana nyieuna teu bisa atuh ngasup-ngasupkeun kana keler bae mah piraku kudu dipapagahan onaman nah ari bieu teu ngabantuan kitu manawi henteu bujeng-bujeng mantuan ngelol oge henteu bibi mah neneng ongkohana nuju nyeusehan neneng mah pada melan sakitu-kitu bae nganggo dibantuan manasina seueur Neng Julaiha nemrong da bisi bitinah teu ngeunaheun hatena tapi najan Neng Julaiha nyarita kitu oge beungeut bitinah kareret meuni geuneuk-geuneuk sarta sanggeus beres ngeleran kueh mah leos indit deui ka cai meratkeun seseuhan kitu oge hatena mah teu weleh ngunek-ngunek hayang puas ka Neng Julaiha dieha cik punten pangmerenahkeun foto-foto ulah sina pasoleng kerah teuing merisakan tenan papantes ku bibi ulah sareuksekeun nu ningali peperiheun di kapur henteu atuh beres-beres dan ayeuna mah teu di kapur oge ti da masih kene bersih gampang we engke mah di mana rek salametan kakara urang kapur ibu jenab ngaleos rek meresan kamar tapi teu kungsi asup lantaran kaburu aya nu punten di luar atuh gancang malik deui sahati nu punten teh luka atuh mi ari sorana mah sasora sareng Mang Bakir moal nya si ompong pan tadi isu keneh tas di dieu cik tempo ka ditu teu leleda Nyi Mas Resminawati ngaleos maksudna rek nemonan nu punten di luar teh ari bray teh bener pisan Mang Bakir tuh dalam resmi Mang Bakir har eta si ompong geus ngurunyung deui mun agan eta abdi teh aya kapriyogian deui nu sanesna waron Mang Bakir bari terus unggah gek bae diuk aya perlu naon deui kir asa kurareuwas kami mah ibu jenab semu kaget gek deui diuk kitu deui Nyi Mas Resminawati nying hareupan lantaran paroman Mang Bakir rada ngewa rada teu genah hate sok sieun heureuy da biasana haruha hareho kitu mah ngabobodo Nyi Mas Resminawati mesem si pohang mah biasana oge tukang rahul dina ngabakonna teh pinter naker saleresna Den manawi abdi wangsul deui teh dongkap kana rompok oge teu kantos diuk-diuk acan kauninga panginten abdi luwut laet kesang geus kitu aya kapentingan naon deui atuh eta agan Mang Bakir ngarandag teu percanten abdi mami biasana upami Mang Bakir nyarios naruna ngarandag sok ngajual sangkan dibelian Nyi Mas Resminawati mesem meri keukeuh teu percaya neneng mah mani teu percanten pisan abong kana Mang tukang banyol sanes akon-akon saleresna aya kaperyogian pok-pok atuh caritakeun kaperluan teh kaperluan naon ibu jenab teu sabar ke heula agan Mang Bakir diselang heula nyusut kesang tinu tarangna manawi abdi teh kajurungan deui ku amana ku Ramana Asep Ruslan namung bade ngadalkeun asa-asa Inggris juragan sareng Neneng Barandu nah make jeung ambak sagala pok-pok we bejakeun
Naharakana Asep Ruslan tedamang walas sanes agan naon atuh. Ibu Jenabnya sedak bari mencerong banget Mang Bakir. Sumun eta wireh abdi ngambo sengit kue janten hoyong ngopi. Tuh nyami tetebi tina sangkian cek abdi oge Mang Bakir mah. Ide tasar jelema pih kasebelon wungkul teu uyahan pisan keur ompong teh tayoh karogesna si monyong. Ibu Jenab meni ngabalieur. Punten wae agan neneng kumargi mamang teh awahing ku capek sadinten ieu meni sapertos kikinciran kaditu kadieu tur oge asa lapetok. Paduli teuing naha dek lapetok dek ngadaprek pisan da lain cokor kami mangsa bodo di dinya. Juragan mah ditos kitu teh meni ku halalebring Mang Bakir anggur seri geus kitu ana celengkeung teh ngawih kawas nu heueuh. Geueur sote mamang da lain cuka melak sikur di pabrik kopi. Beger sote duh neneng da sanes suka ngalilipur pun mamang da hoyong ngopi. Kamana ngaitkeun kincir neneng naheun pikat di luhur gunung. Kamana ngaitkeun pikir ti belat mahnya cece ku urang Bandung. Eluh gening tukang sereuh kairik munding. Cenah di embohan ku sering ngahihi. Heuheuy aya kitu nanya Mang Bakir cik sakali deui kadinya. Nyimas Resminawati meni ngaheuheuy kitu deui Ibu Jenab ngagik-gik. Tesangki Mang sepuh-sepuh sanagar Neng Julaiha nyambungan bari kaluar ti kamar di barung ku imut ngagelenyu atuh rei bae Mang Bakir ngadadak bareureum ongkoh mah anyara pinanggih. Sanes sanagar were ieu bae ngahibur neneng malah mandar luntur galih maparin bubukna teu nu balagerna oge nu matak teu bubak teu bubukna. Nya aya we ketang bubuk talawengkar cik Ibu Jenab ngembajolan bari mesem. Upami teu isin onaman juragan nyuguhan tamu ku bubuk talawengkar teu aya wagelanana sanes kitu nya neneng. Sanes Nyimas Resminawati ngalios bari imut. Sumuhun. Mang Bakir anggur seri bari panon mah red deui kaneng Julaiha siga nu kapincut. Cik beha bisi cerik pangiciankeun cai kaditu mangkaning ieu mah aki-aki teh teu payaan. Sawios ai ulah ngarepotkeun aya mah sor-sor we ka dieu. Manawi ngadak-ngadak cenghar ari rek disuguhan mah Mang Bakir. Atuh komon we neneng sakieu ti koro manglok-lokanana. Mang Bakir tetep ngararet deui kaneng Julaiha keur ngojengkang ka dapur kabireungeuh buah bitisna mani bener jaba semu koneng mata kabitanu mireungeuh. Manawi abdi ka dieu teh agan sayak tosna mah dipiwarang ku ibuna Den Ruslan nyaeta manawi di dieu aya nu tiasa ngarandongan Den Ramlan mergi hawa tos kana warugana dina beragna teh ukur jam-jaman. Saha atuh Mang Bakir di dieu mah eueuh nu bisa ngandu ka teuing mun kapasisian mah aya meureun eta kana barang tuang kersaeun. Upami kaleresan emutanana teu kaganggu mah sok rajeun namung teu patos agung ukur 2-3 sendok. Hawatos teuing Kang Ramlan. Nah atuh kabungkulangan teh kabina-bina teuing kawasanes pamegat bae pondok emutan pisan. Nyimas Resminawati kumecrek milu mangbingungkeun kana kaayaan nu jadi pidahwaneun. Manawi neneng Mang oge ngaraos watir. Sanes agan dupi rencang enggal teh anu nembe Mang Bakir tuluy ngalegot nanyakeun Neng Julaiha. Nya nah kitu sanes ditinggalna ku saderetan siga-siga jalmi aya terus menak da eta benten rupina menitegap kitu asa teu ngumbang janten bujang. Upami kitu mah sakat sareng emang rek bicobi-cobi we sugan sareng sugan kersaon ka Den Ramlan da ditinggalna teh asa babad.
Si eta mah lalampahan teh kawas nu teu hidang bae. Ibu Jenab ngahwit beri panon ngadelek. Teu hidang kumaha ari agan, abdi mah nembe ngalamun sugan sareng sugan anjeunna keur saun. Bener kitu teh mah, ngan teu kira-kira we atuh ngahinakeun pisan dunungan maneh rek direremokeun ka bujang kami. Mohon namung perkawis jodoh mah saha nu uninga pan tadi oge aya paripaos jodoh lir ibarat pati sanggam juragan ngahinakeun soteh boa jenisna mah upami tos pada patepang kieu moal teu batu turun kesik naik. Lamun teu boga salaki onaman bujang kamina leuheung baruk kagungan caroge geuning tiasa didamel di dieu kumaha jalan-jalana agan Mang Bakir ngajenghok. Nu matak bisana digawekeun ku kami teh sanyana mah karunya sasat manehna teh ditinggalkeun kabur ku salakina nya disusul-susul ku manehna tapi weleh teh kapanggih da puguh teh acan nyaho di mana dumukna. Karunya teuing mun kitu teh mah heueuh lajeng sanyana mah tak kuatir mangkani geus teu indung teh bapa malah teu baraya-baraya acan manehna teh estu nyatang pinang. Upami ditinggal kana rupina mah asa kirang kumaha tegep namung tega ngantunkeun bet asa kelewihan lalaki teh Mang Bakir ngahulang deui. Cek urang kitu soteh tapi keur jenisna mah moal boga pikiran kadinya nu matak oge lalaki mah rata-rata narurus tunjung. Amih mah soknya kompet daunkeun bae sagala rupi teh pamegat oge kumaha pamegatna. Nimas Resminawati ngagebes tah mupakat kitu maneng salaresna ulah dihurun suluhkeun Mang Komo kambina leres oge tos ampir lemong teu weleh nyaah malih emang teh bakat ningku nyaah-nyaahna kambina di mana teuing dipiwarang nyeusehan jalaran bade nyangu teu gaduh beasna bade nyeusehan teu aya seusehanana da teu gaduh deui pakaian. Si burung ari panyana teh heueuh we ngarasakeun ka awewe dasar nu kurang saeundan. Heuheuy deh dasar si badut. Nimas Resminawati nya leukeuteuh dupi kawitna ti reg Mang Bakir nyarita ngarandag lantaran rek pok pisan nanyakeun padumukanana Neng Julaiha kaburu norojol manten bari mawaci kopi sagelas sok ditunda dina meja. Mangga atuh mang dileueut pilih kabejang tiis Neng Julaiha nitah ngopi bari teu kendati imut kanu kitu kanu kieu teh teu weleh sopan. Ngarepotkeun pisan Nyai. Nyai Mang Bakir kapi asem. Lah tong sok malu-malu kucing sagala rupa teh. Rot-rot we kadinya inum. Sumuhun agan uang eong buntut panjang jadi pondok marangga atuh kasadayana beri ceg kana gelas. Enggal-enggalan teuing atuh Mang. Nimas Resminawati ngantegan kana rek minumna manawi oge lalanguna neneng. Mang Bakir ngaheheh bari nguyup cai mani susuruputan. Alhamdulillahirabbil alamin cenah bari sok gelasna ditunda deui. Puguh oge nya raos kulan tengah dinten mendak cikopi. Atuh kantonan we agan komo pami diserangan ku kuehna mah moal teu ngalagadap. Muhun eta mah kitu we agan abdi teh bade permios. Teu boga kaera kadiana ukur mentang ngopi si ompong mah. Bakir sugan maneh ngadenge gerantes-gerantes tinu jadi dunungan dina pageto teh rek wayah kumaha cenah kadarieuna nyanggemkeunana antawis tabu salapan enjing-enjing agan walon Mang Bakir bari nangtung. Kajian ari kitu onaman jung ka ditu geura balik gandeng lila-lila di dia oge ngabala bae teu dipiwarang oge bade wangsul agan ngopi atos. Mangga atuh neneng. Mangga Mang. Walon Nimas Resminawati bari nuturkeun nepi kana teras. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa dibarengan ku karidoanana pangeran subuh keneh Ibu Jenab jeung bujangna
Tanginas geus cakah cikih beberes kursi jeung meja lantaran bakal kadatangan semah nurek tuker cincin jeung anakna. Sedang Nyimas Resminawati keur dangdan merah dipapantes kuneng Julaiha ketakna teh kawas tukang hias bisa mapantes pakaian nepi ka bimustinah barang gawena teu jongjon mes-mes lol nempok nuker didangdanan bari alangah elenge. Ditina lain pek-pek barang gawe teh mangka ninggas rek borang. Ibu Jenab ngegebes bujangna. Atuh da eta agan mani lucu ningal neneng. Aya ku tiasa nyi eha mah ngadang dosanana teh. Sugan mah tukang hias we. Turutan tah kitu ari jadi jelema mah kudu rapekan malah kudu mah maneh kitu teh. Aya kasebutna geus kolot loba pangalaman. Ibu Jenab ngejejeleh ka bimustinah atuh jep bae teu ngomong deui. Hatena beuki teu genah dome dununganana mujikeun Neng Julaiha terus. Harita sabada rengse beberes seuleut sawatara menit nincak kena pukul 8:10 di jalan kadenge suara klakson mobil. Atuh Ibu Jenab mani curing hak geus teretet bae. Yen semah geus datang. Kalawan sangkaan kadinya teh seetik oge teu nyalahan tetela piminan tuan jeung pibesanan daratang serengeh bae Ibu Jenab seuri ningali alitan semah nu kakara tarurun tina sedan kabireungeuh Mang Bakir ngagedig pangheulana nyamperkeun ongkohanan rek milu mantuan beberes. Wilujeng enjing kan Mang Bakir ngaladak lumaku sopan. Wilujeng enjing Mang Bakir geus kadarieu kabeh sabaraha urang kira-kirana. Para antos agan nyarupina aya we 15 jalmi mah mung perkawis den Ramlan ti Pangkar. Walon Mang Bakir bari teu kungsi di aku deui manehna hidang unggah lantaran geus teu asa-asa kituna teh ujug-ujug lol bae nonghol ka lawang kamar. Mang Bakir ujug-ujug seuri. Cenah ditungtungan ku dehem atuh Nyi Mas Resminawati jeung Neng Julaiha mah bareng ngareret. Yai, culangung gening lahaloho ka kamar. Halik Mang Bakir. Nyi Mas Resminawati bareureum bari jeung imut. Punten bae neneng, Mang teh sanes culangung namung asa kabedi langit disangke ku Mang nu dilebat kamar teh mojang priangan. Mang Bakir ngalem bari alangah elenge sedang jurupanonna mah tetep meletet maling reret ka Neng Julaiha nu hareta keur nyucuk kondean gelung Nyi Mas Resminawati. Tas kadarieu Mang Bakir kentonan we neneng ulah gempur-gempur tuh gening adena oge tos caket. Atuh ret bae Nyi Mas Resminawati ngareret kabireungeuh Den Ruslan lempangna bangun lungguh digendeng ku dua jajaka. Kitu deui Neng Julaiha milu ngareret ngan bae pikeun manehna mah barang mireungeuh Den Ruslan teh ujug-ujug rei bae ngadadak beungeutna reup geuneuk rai pias dibarung ku seuneu batin ngahyab ngarerab kana hatena. Satungtung Den Ruslan masih keneh keur lempang pikeun Neng Julaiha anggur ngajengjen dina lawang kamar panon mani teu ngiceup-ngiceup mencrong kana alitan semah nu anggangna kari sababaraha meter deui. Nah siga-siga Kang Ramlan itu teh. Nah pan Kang Ramlan mah lain geus boga pamajikan. Sakumaha bukti dina potretna keur ngarendeng jeung hiji awewe nu geulis. Tapi buktina itu ka dieu. Nah anu mana atuh picarogian Neng Wati teh. Mun bener-bener jajaka itu nu digendeng ku dua pemuda picarogian. Duh, kumaha bae aing petana dikamanakeun beungeut aing paamprok kieu. Jadi mun kitu mah tetela aing nu salah. Hartina atah sasar kajurung ku nafsu gancang nyangka yen nyangka Kang Ramlan geus kawin. Tapi buktina mah kakara rek tuker cincin. Horeng dina potret teh masih keneh bertunangan. Duh, kumaha akalna aing hayang ulah tepung kalawan hayang ulah terbongkar Rusia pisuk kumahaeun lamun Neng Wati atawa ibuna nyahoeun yen aing urut tunanganana Kang Ramlan. Geus moal henteu aing dicuriga goreng-gorengna aing diusir. Horeng aing cicing di dieu teh sarua cicing di maru. Nu pasti najan dikuat-kuat oge tetep hate mah ngarasa panas. Nah mending kabur bae kitu. Asa goreng pisan mun aing ngareles tanpa pamitan
kadunungan leheng meus mun di dieu teu aya leulengiteun kumaha lamun aya barang nu eueuh wuri-wuri aing kabur heg di dieu kalengitan barang geus moal henteu aing katudingan nah bebeja rek balik heula bae kitu ka Bandung nabat kawas nu lieur pan aing teh keur nyaritakeun geus nyaritakeun teu boga tuturkeuneun kalawan imah di Esian batur lah kudu kumaha akalna atuh Neng Julaiha ngagarandang dina hatena ngaradak asa tagi wuru tepuguh sedang aletan semah geus beuki deukeut tina kituna kojengka ngalengkah maksudna rek ngalewas ka dapur tapi kakara oge salengkah kaduana kaburu nyimas Resminawati ngaliuk atuh karawak bae leungeun Neng Julaiha dicekal bibi tong ka mana-mana atos we bibi mah di dieu maturan abdi alim teu direncangan ku bibi mah sawios bade nyumput we di kamar nyimas Resminawati halisna mani ngariwet itu neneng pan teu acan ngadamal cai kanggo sasayagian tamu bios ngadamal cai mah aya ieu bitina atos bibi mah calik-calik we sareng abdi sanaos bitina nyalira oge moal patos repoteun ongkoh aya Mang Bakir nu ngabantos muhun ke atuh bibina bade nyisiran heula piraku buuk bibi ruwag-ruwig kieu onaman asa teu ngahargaan ka neneng walau Neng Julaiha alesan bari imut ngagelenyo enggalan atuh meresana nabi awas lamun lami kakara nyimas Resminawati ngalesotkeun leungeun Neng Julaiha geus kitu mah teu loba omong deui leos bae ka tukang nyampak bimustinah keur ngelapan gelas atos kadarieu tamuna nyai parantos bibi nah atuh anggur ka dieu atos we nyai mah di ditu pan biasana oge tukang hias mah tara kapawon wayahna we bi abdi moal tiasa ngabantos mairan cai jalaran ieu karaos seul angen puguh abdi teh punten we nya Neng Julaiha sungar sengir pura-pura nya aya nu karasa oh seul angen nyai teh boa-boa seul angen kitu mah hayang barang hade hihihi bimustinah ngarenyu mangga bae ketang kulemkeun cenah bari terus ngalewas ka jero maksudna rek nempo semah dumeh geus kadenge arunggah sedang Neng Julaiha teu tatapasini deui bluk wae nang kuban kana kasur bari teu karasa cipanonna ngadadak merebay Gusti mugi jisim abdi paparin jalan tarekah supados tiasa kaluar ti ieu tempat jalaran upami abdi aya bae di dieu anu tangtos bakal nambihan kanyerian sareng pisa kumaha teuing Kang Ramlan ngejekna ka abdi di henteu-henteu oge abdi teh tilas tunangan anjeunna kari-kari ayeuna malik bubujang kumaha deui upami seug anjeunna wawartos ka Neng Wati yen abdi tilas tunanganana panginten abdi teh dipika cecep ulah-ulah diusir pisan lah haula we tibatan nunggu diusir ku batur mah lebih hade nyingkah sorangan najan maksa aing nguat-nguat maneh cicing di dia oge kuriak ngabarontakeun rumah tangga batur Neng Julaiha lah-lahan aya pikiran rek ngejat harita keneh ngorejat tuluy meresan papakean diasup-asupkeun kana jingjingan harita sabada beres upacara tuker cincin Ibu Jenab cakah cikihnya diakeun opion sedang nyimas Resminawati keur ngobrol jeung semah kitu deui bimustinah keur nyician cai itina ari Julaiha ka mana teu katingali-tingali batur mariweuh ieu anggur ngaralas puguh oge agan nu leuleuyan mah asa beuki di enod cape sakedik ngaleos numawi mangga we ambakan ku juragan upami teu melid kana padamelan tong disebat ngaran abdi ongkoh kana padamelan meni asa kumawasa sorangan namung cape sakedik jejebris cobi sapertos kamari midamel kueh teh teu kersa direncangan ku abdi nembe ngelolo oge menitos juda jaded numawi abdi sawios digelendang we ku juragan disebatkeun taya kagungan anggur pokna teh kamari mah nyarios kieu ka abdi waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.